Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadaya warga kelas 7? Mugia dina danget ieu urang sadaya di tangtayungan ku Gusti Anu Maha Suci. Hideup atawa barudak zaman kiwari, tangtu moal bisa leupas tina kaulinan. Malah tiba heula oge henteu leupas barudak tina kaulinan. Umumna kaulinan atawa arulin ieu teh dipilampah pikeun ngeusian waktu rineh di sela-sela kagiatan anu maneh. Jadi teu kasengker ku waktu, tempat, jeung lilana arulin. Di tatar Sunda, kaulinan barudak sok disebut kaulinan barudak lembur atawa kaulinan barudak mangsa katukang. Saupama di Papai mah kaulinan barudak teh loba pisan rupana. Kukituna deui ajen moral anu kakandung dina kaulinan barudak oge loba. Malah kaulinan barudak teh mibanda fungsi pikeun sarana hiburan jeung sarana atikan. Dina danget ieu hideup sejadi ajar ngeunaan kaulinan barudak. Nah, sarengsena hidup diajar ngeunaan kaulinan barudak, hidup dipihareup mikawanoh rupa-rupa kaulinan barudak, manggihan istilah-istilah kaulinan barudak, ngajentrekeun ajen moral nu kapanggih dina kaulinan barudak, jeung ngaragakeun kaulinan barudak. Nah, pek ayeuna tangetan ku hideup pintonan conto ngeunaan kaulinan barudak ieu. Wilujeng nyakseni. Nah, sabada hidup tadi lalajo contoh kaulinan barudak mangsa katukang, ayeuna urang pedar naon anu dimaksud kaulinan barudak. Kaulinan barudak nyaeta hiji kamonesan anu mindeng dilakukeun ku barudak dina mangsa keurineh atawa keur salse. Nah, biasana kaulinan barudak ti mangsa ka mangsa ngalaman parobahan. Nah, biasana anu jadi cukang lantaranana nyaeta kaayaan masyarakat anu ngalaman parobahan jeung kaayaan teknologi anu beuki kiwari beuki maju. Hal eta katiten tina kaulinan barudak anu asalna ngagunakeun alat saayana, kiwari mah geus ngagunakeun alat anu leuwih modern kaluaran pabrik. Mangsa katukang alat nu digunakeun dina kaulinan biasana kreativitas hasil sorangan seperti panggal, kolecer, memobilan, langlayangan, bal jeung sajabana. Nah, kaulinan barudak mangsa katukang rea pisan rupana. Ti mimiti kaulinan anu dilaksanakeun ku sorangan saperti langlayangan atawa ku duaan atawa ku kelompok. Nah, salian teh eta aya oge kaulinan khusus keur barudak awewe atawa barudak lalaki atawa kaulinan anu bisa diiluan ku barudak awewe jeung budak lalaki. Nah, sangkan leuwih tetela kaulinan bisa dipasing-pasing saperti kieu. Nu kahiji aya kaulinan barudak awewe. Tangtu anu ngulinkeunana lolobana barudak awewe. Contona misalkeun beklen atawa bekles, anjang-anjangan, simar, sondah, congklak, jeung sajabana.
Anu kadua nyaeta kaulinan barudak lalaki. Di antarana gatrik, papanggalan, langlayangan, kolecer, ngadu kaleci atawa poces, sorodot gaplok jeung sajabana. Terus nu katilu aya kaulinan barudak lalaki jeung barudak awewe. Maksudna nu ngalaksanakeunana bisa campuran antara budak awewe jeung budak lalaki. Contohna misalkan aya oray-orayan, ucing sumput, pacici-cici putri, ucing-ucingan, hahayaman, jeung sajabana. Kaopat, dumasarkan prak-prakanana aya kaulinan anu dibarung ku kakawihan. Maksudna nyaeta sok ditambahan ku kawih barudak. Contohna nyaeta oray-orayan, cingciripit, perepet jengkol, endeg-endegan, paciwit-ciwit lutung, slepdur, ambil-ambilan jeung sajabana. Terus anu kagenep nyaeta kaulinan barudak anu tanpa dibarungan, tanpa ditambahan atau ku kakawihan. Contohna nyaeta aya gatrik, simar, ucing-ucingan, sorodot gaplok, poces, langlayangan, sonda jeung sajabana. Salian teh eta aya oge sawatara kaulinan anu sok dilaksanakeun di jero rohangan. Tapi di luar rohangan ge bisa. Contohna congklak, beklen, perepet jengkol jeung sajabana. Terus aya oge kaulinan anu sok dilaksanakeun di luar rohangan. Contohna gatrik, langlayangan, hahayaman jeung sajabana. Sanyana mah loba kaulinan barudak Sunda teh. Aya oge kaulinan anu prak-prakanana sarua, tapi di sawatara wewengkon ngaranna beda. Nah, aya nu masih kena hidup di masyarakat, aya oge anu ngangkari ngaranna. Nah, kaulinan barudak mangsa katukang loba pisan mangpaatna anu bisa kapetik. Nu kahiji nyaeta mangpaatna pikeun media hiburan. Kersaha tangtu keur anu ngaulinkeunana. Soalna biasana kaulinan bisa ngajadikeun pangbeberah manah tina sagala rasa tugenah anu samemehna nyangkaruk. Nah, nu kadua mangpaatna nyaeta salaku media atikan. Lantaran dina kaulinan aya pangawaruhna. Aya kaparigelan jeung dina kaulinan oge biasana nu nuwuhkeun sikep hade anu diajarkeun ka barudak. Contohna seperti numuhkeun sikap sosial empati atawa simpati. Nah, barudak dituntut biasana dina kaulinan seperti kaulinan ucing-ucingan. Contohna diantarana kudu bisa sabar, tuhu ka pamimpin, ngahargaan batur, jeung narima kana kanyataan. Nah, ayeuna orang coba guar atawa pedar hiji kaulinan kumaha mangpaatna media jeung sajabana. Nyaeta kaulinan beklen, ngaran kaulinanna beklen atawa bekles. Jadi aya sawatara wewengkon anu nyebut bekles. Nah, biasana kaulinan ieu dipaenkeun atawa diulinkeunana ku 2 atawa genep urang. Terus media anu digunakeunana nyaeta bal karet leutik, siki kewuk atawa kuningan anu geus dicitak siga beuti suuk. Jumlahna kira-kira genep nepi ka 12. Biasana genap, bilangan genap. Nah, waktu midangkeun kaulinanana biasana mangsa rineh tawa keur perek sakola. Terus manfaat kaulinanana nyaeta lamun ngalakukeun kaulinan beklen biasana ngalatih kana kajujuran anu ngulinkeunana tawa pamaenna. Terus ngalatih koordinasi antara gerak leungeun jeung panon. Terus ngalatih kasabaran, oge ngalatih komunikasi. Nah, dina kaulinan beklen aya sababaraha istilah anu sok digunakeun. Di antarana nu kahiji nyaeta aya kar teh nyaeta kewuk anu ditangkarak-tangkarakeun. Kadua aya kub nyaeta kewuk anu ditangkub-tangkubkeun. Terus aya naspel nyaeta kewuk anu ditangkarakeun jeung ditangkubkeun sakaligus atawa sabalikna. Aya oge gacrit nyaeta bal lamun balna ninggang kana kewuk. Terus aya oge istilah sejen nyaeta gudir, lasut jeung sajabana. Nah, dina kaulinan bekles atawa beklen biasana taya kakawihan pamaes kaulinan.
Nah, prak-prakan molahkeunana atawa prak-prakan kaulinan bekles nyaeta mimiti ngalungkeun heula bal karet sina ngampul heula tuluy ditewak sajeroning bal ngapung jeung ngampul tah terus ngarawu leungeun ngarawu kewuk luyu jeung aturanana. Aya anu dirawu kabehanana bari tuluy diawurkeun deui, aya oge mangsana nyokot 2-2, 3-3 jeung saterusna. Upama geus beak 10 atawa genep diawurkeun deui balik ka hiji. Nah, samemeh dicokotan kabeh kewuk ditangkarak-tangkarakeun heula atawa mikartea. Terus aya mikub, terus aya oge nu disebut naspel. Nah, panganggesan kewuk teh disusun mangrupa garis lempeng, buleudan jeung modifikasi sejena. Lamun gudir teu karawu atawa balna teu katampanan hartina lasut. Terus lamun balna ninggang kana kewuk biasana maenna oge lasut atawa eureun maenna sarta dituluykeun ka giliran anu sejen. Nah, hal sejen anu teu bisa leupas tina kaulinan barudak mangsa katukang nyaeta kakawihan. Sanajan teu kabeh kaulinan aya kakawihan. Nah, kakawihan atawa kakawihan barudak disebut begitu sabab biasana dikawihkeun ku barudak. Terus kakawihan teh mangrupakeun karya balarea anu anonim. Hartina henteu kanyahoan saha anu ngarangna. Sumebarna oge biasana tatalepas secara lisan. Tah ayeuna pek pengetan jeung regepkeun ku hideup contoh kawih kaulinan di handap. Saupama ditilik kana sawatara hal hade anu bisa kapetik tina kaulinan barudak mangsa katukang, geus samistina rupaning kaulinan barudak teh kudu dipiara atawa dihade-hade ku urang. Nah, carana mah diluyukeun jeung kaayaan mangsa kiwari. Bisa ngaliwatan media citak, bisa ngaliwatan media elektronik, oge hideuk bisa ngawanohkeun secara langsung ke masyarakat jeung babaturan hideuk. Rupina pedaran ngeunaan kaulinan barudak dicekapkeun dugi ka dieu
Mugia materi ieu manfaat kanggo hidup sadaya. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.